Bismillah abdi ngawitan Allah anu sifat Rahman, rahmat salam ka junjungan Muhammad Rasul pilihan waktos Nabi diisrokeun neraka ditinggalikeun ninggal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi ari anu kahijina nu digantung teh rambutna bongan di alam dunyana teu bisa nutup auratna ari anu kaduana digantung sareng letahna nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna ari anu katiluna diikat payudarana bongan nyusulain anakna teu saizin salakina ari anu kaopatna diikat dua sukuna bongan kaluar imahna teu saizin salakina ari anu kalimana ngadahar awak manehna bongan waktu baheulana waktu di alam dunyana ngagelis awak manehna ditempo lain murimna sabab sok ngomongkeun batur ngomong ai batur ari anu kagenepna motongan awak manehna tina gunting narakana anu kacida panasna karna dosa manehna masyhur di alam dunyana terkenal ku jalma-jalma bari jeung dipuja-puja ari anu katujuna diikat dua sukuna sareng kadua leungeunna dugi ka ubun-ubuna terus dibelit orayna sareng ku kalajengkingna eta kitu siksaana ka
solatna oge tara puasana tara mandi jinabahna oge teu daek wuduna waktu di alam dunyana ari anu kadalapan beungeut nate siga celeng awakna siga keledai eta kitu siksaana karena di alam dunyana tukang ngadu-ngadu domba ku omongan jeung sikapna oge resepna bohongna tina sadaya ucapan bari jeung teu dipikirna eta teh gede dosana kadung teh di akhirat hari anu kasalapan beungeut nate siga anjing tukang fitnah tukang ngambek kanu jadi salakina padahal eta dosana kacida pisan gedena maka urang sing paurna kana siksa pangerana ari anu kasapuluh beungeut nate siga gogong seuneu asupna biwirna kaluar tina duburna eta kitu siksaana kanu sok ngungkit-ngungkitna pamere salakina tepisan ditarimana dengki sareng iri hate tetaat kasalakina eta kitu di dunyana make urang sing sieuna tah kitu teh siksaana